Cicing lah, sopi miluan we kehead. Atuh kun bayang lempo we urang. Cicing lah, udah makan itu kehead leuh. Lempo we atuh. Hayang lempo nyaman ya. Lempo ya. Cicing. Lempo atuh. Cicing mana yo aing keresep. Sakedong ieu. Cicing monyet. Naon koplok sia nyebut monyet kae? Cicing deh. Nah ieu saha ieu? Ujung umak amuk datang-datang ieu karek lempo urang ieu. Heuh, coba eta budak leutik dah. Naon maksud sia kae nyebut budak leutik? Goblok teh. Panglima deuleu kehead. Kakang ngamuk ieu. Saha ieu teh wawa aing kakang ngajongkor sia tah kumaha ieu? Heuh atuh, urang hampura. Mang. Urang hampuranya. Yo, abi mah nuju heureuy jeung si Panglima nyebut monyet teh sanes ka ieu ka si Panglima. Lah sia loba alasan sok gelut jeung aing kabehan ayeuna. Cil, itu garut kitu itu we. Wah, ieu mah jigana si anak muda jeung si Panglima ieu mah bikin perkara ieu mah. Kudu dibereskeun ieu mah euy. Ampun sanes ka. Loba alasan ku ayeuna tonjok wae. Aya naon eta aya naon? Aya naon tuh sia pipilone ku aing tonjok dadana. Cih. Naon maksud sia wani kitu ka aing? Hayang ditalapung sia ku aing ka Ciamis. Ampun abi mah heureuy dah, abi mah heureuy Ampun kehead sia wani sia ka aing. Hayang ditalapung sia ku aing. Ampun baju kehead. Ampun. Goblok ampun kehead. Duh, tolong. Anak muda, yuk tulungan anak muda. Anak muda, tulungan yo. Tolong. Anak muda, tulungan. Walah, naon itu ieu? Aduh. Si bos Tolong. areta euy labuna motor euy. Aduh, aya wae ieu. Harunya euy si bos areta euy. Wah. Nya, cuk urang ge, Bos. Ye, ulah sok mamalagaan teuing naik motor teh geura kekemutan geus ki kumaha ieu geus labuh kieu. Cih, naon nu dirasa sia mah kalah nyarekan kehead. Moal maturungan aing yo, deuleu hulu jeung suku aing papisah kehead. Anjir, hulu jeung suku ka papisah kitu, Bos euy. Bos, ieu urang kudu kumaha nulungan ieu. Sia mah aing mah aik nulungan bingung sia mah. Yo, atuh kieu we mung nulungan mah. Urang nginjem duit atuh anak muda yo, jeung berobat. Nginjem duit ya euy. Nginjem duit sabaraha, Bos, jeung berobat teh? Sia mah geus we sabaraha we, urang mah ya teu gede lah, urang mah 200 we anak muda. Oh, 200 ya, Bos. Ya tuh Bos ya. Ya, urang diinjeman 200 ngan hampurannya, urang moal nulungan. Heeh, geuskeun bae lah, teu nulungan mah. Nu penting mah ya duit 200 we. Heeh. Oh anunya. Yo, sok. Menang duit euy. Aduh, anjir aing mah. Aduh. Menang duit euy, teu sangka-sangka aing lah. Nuhun anak muda. Teh si kunyuk ngipeng ka urang. Cenah labuh we tapi eta sehat. Bos, Duh, aing mah jabat teu boga duit, sandahar, ku pamajikan ditinggalkeun ieu teh aing. Maha ieu hirup aing duh. Gusti teu. Bos. Nah karena naon sih yo? Odon tatangkepan jeung awe, Bos. Kieu ieu teh anak muda nasib meureun jadi urang teh anak muda. Yo, urang teh jabat sandahar, ku pamajikan ditinggalkeun, jabat usaha urang keur kieu. Duh, urang teh hayang dahar anak muda, ieu teh teu boga duit. Bos, teu nyangka euy. Oh, Bos jadi kieu, Bos. Sing sabarnya, Bosnya. Bos, da dunia mah berputar ieu, Bos. Bagaikan roda mie ayam, Bos, berputar. Apa roda mie ayam, Bos? Aduh, anak muda mah ngobrol-ngobrol mie ayam, aku teh lagi lapar anak muda. Anak muda, bolehkah aku pinjam duit 100 aja anak muda? Kasihan bangetnya kamu. Bos, 100 mah nggak ada, euy. Adanya juga ini 50. Aduh, nggak ada 100 ya, anak muda. Ya udah tuh anak muda 50. Atuh, enggak apa-apa. Kalau ada mah tambahin lah 10 lagi anak muda. Ini Bos ini, 50 mah ada nih. Duh, makasih banget. Mana yang 10-nya anak muda? Nih itu buat rokoknya anak muda. Saya nggak ngerokok udah 2 minggu. Ya udah itu Bos, sok tah. Ya udah tuh gini ya. Tadi kan saya pinjamnya 100, ya kan? Berarti anak muda punya utang sama saya 40 lagi ya. Ya, makasih ya. Ya, Bos, sama-sama. Sarada bingung Nah, jadi urang boga hutang 40.000 kasih bos areta. Mun arek bos areta kan urang boga hutang 60.000. Aduh, ieu dunia geus lieur kieu. Heh, sini kamu. Punten, A. Ka abdi, A. Bade aya naon menawi, A? Sia urang mana? Wani-wani ngaliwat ka dieu. Ya, lamun liwat ka dieu mah kudu japuk heula ka aing. Duh, ai japuk teh naonnya, Kang? Abi mah teh terang. Japuk teh jajap kerupuk sanes, Kang. Cih, apa capuk-capuk acan. Yo, aing teh anu ngagegeh preman di dieu aing teh yo. Japuk teh jatah preman koplok. Oh, jatah premannya, Kang. Duh, Kang,
boro-boro Kang kanggo ngasih ke Akang. Abdi mah kanggo ongkos kitu aya ieu abdi teh kasasar Kang. Abdi teh orang miskin Kang. Aduh, kasihan banget kamu ya. Kamu teh orang miskin ya. Kamu teh mau pulang kemana? Saya teh Kang mau pulang ke rumah, ke Banjar tapi ke punya ongkos. Di mana tuh ya? Duh, kasihan banget atuh kamu ya. Nih, atuh saya ongkosin ya. Nih, cukup nggak 20.000? Duh, kalau 20 mah Kang. Kayaknya saya teh nanti diturunin di tengah jalan gak cukup ongkosnya. Aduh, gimana tuh? Berapa tuh? Kalau ada mah 30.000 lagi. Ya udah tuh, nih 30.000, Kang. Nah, kalau 30 mah saya sampai rumah. Makasih ya Kang. Akang teh preman yang baik malah ngasih uang ke saya. Iya, sama-sama Kang. Ya udah, kalau mau pulang mah silakan Kang. Ya, Kang, saya duluannya pulang dulu. Iya, hati-hati ya. Yuk. Preman belegug. Ih, kan orang boga aja ongkos mah 50. Daek we dikacangin. Aduh, dasar preman belegug. Duh, euy. Ai leumpang ka jalan ieu teh sok aya preman di ditu di hareup sok majeg euy. Coba ieu urang moal duit euy. Ah, aing buka akal euy. Aing asupan daun we ah. Cing daun utuh euy. Aya euy. Nya, cek wing ge. Pasti we urang kadinya pasti dipegat ye euy. Lah, kumaha engke we lah. Geus amankeun ieu duit mah euy. Aduh. Aya naon Kang Manawi? Meni sararieun kieu gogorowokan kitu. Mana tos di mana eta? Ya, setoran ka urang ka dieu. Setoran naon Kang? Abdi mah tiga duh cicilan pan ka Akang mah. Sama lain eta kehet. Yo, sia lamun ngaliwat ka dieu, japu ka aing. Buru merek ka aing ku aing lamun tadi merek ka aing dikaplok ku aing ku ieu ya. Duh, Kang. Ampun Kang, abi mah teu nyanakna naon Kang. Beneran Kang. Lah, sia sok loba bacot kehet, bisa dihapek ku aing ku ieu. Ya, enggareda ku aing. Wah, kuman sia teh. Hah. Ieu naon ieu? Duh, Kang, eta mah sanes artos abi, artos nu batur nu nitip. Lah, hayang apa ieu mah ku aing? Geus rek balik ka dijung. Duh, kumaha tuh ieu? Kang, Mongos, ini. Dasar pengecut sia teh. Heh, dapat uang anjir. Aing jadi shopping mah. Cik. Goblok naon? Hehet ka aing nipu. Unuk. dasar preman belegug. Nih, duit mah di sini. Mau we dikadalin.